teh jangan entis. Ulah ngagulung wae kai. Ulah ngagulung wae ragaji. Tak gitu Jang Ustad. Hei Jang Amir. Pih Barjan. Barjan Kang Haji mah tara mere racun. Ceuk Kang Haji lala jo eueuh haram eueuh. Kang pilot tatung are-are wae gitu. Ya bener, ya Jang Ustad utamina mah ya. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajo. Tingali atuh kronologisna. Jalan caritana dan teu ujung-ujung ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyalametkeun negara. Nyalametkeun negara itu Jang Ustad. Ieu apa kawe teh cegekan wae Jang Ustad. Ya. Haram. Bari ini talajo. Ningkau hulana deui. Bari mana susulung putang Ning tadi milu keprok ning tadi. Ai sugan teh resep kieu Kang Haji. Wah. Burukan teh rame kadus oma. Meuli hatena si Haji. Gitu Jang Ustad. Kang Haji malah resep. Ari Pak Haji nana Baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji mah teu kaliwat. Teu kaliwat. Baru kana gitu tah Jang Ustad. beres Pak Haji nana. Cul perusahaan Kang Haji mah. Kana tahu pan Hajinana mah. Ayo mana we teh resep kieu nya Kang Haji nya. Kitu Jang Ustad. Takcul tahu. Yo haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Encan nyaho kronologisna jeung ngaharamkeun. Tingali kasang tukangna nyalametkeun negara. Gitu. Kulantaran putri loba nu ngaramar raja-raja terek parasea ieu negara terek dipake jadi lapangan papaseaan parebut awewe. Eta hiburan ka urang mah Kang Haji. Tersangka Haji entis gitu kan. Yang hiburan mah urang teh. Kang Haji mah Jang Ustad. Regepkeun dekat. Dibelaan salat oge di jama. Di jam Lohor teh kadang asar. nepi kacu. Nya eta sieun katinggalan usik. Aduh. Eta usikna ingat Kang Haji keur ngora. Deung deleueun. Zaman perjuangan mah heula murah teh. Deung deleueun. Waduh, eta usikna jago. Raden Soda nepi ka eta pasang kieu. Nepi ka lemes. Pasang kieu Jang Ustad. Newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu tah. Ada dipoto we ka dieu. Ti dieu Abu Siku Jang Ustad. Plak dah. Lampang ka gadona Jang Ustad. Eta Didinya namruna teh Jang Ustad. Kitu karesa Kang Haji mah. eta seri hiburan jeung Kang Haji. Haji teh ngocoblak we di tadi. Tak sing minum. Lain ngocoblak atuh Jang Mir. Eta jang oma teh kadus oma. Da kitu yang bersama. Murah teh. Alah. Jauh kat jeung pewe kat. Oh cicing wae maneh. Ya resep atuh Kang Haji. Sareng Kang Haji, saya info juga Kang Haji. Tong ngagulung singa wae. Beres. Jeung tibatan ieu maneh ieu ngagugulung we nomor. Tak kadus. Ieu mah ngitung-ngitung aya nomor di Singapura dihitung di dieu. Ya, rek meunang meureunna we. Itu mah mesin. Eleh ngutruk. Ya, jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna, dina meunangna diparabkeun anak pamajikan. Oh bener. Radang tidak judi, jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal, pangawasa. Taregepkeun. Diracun tah. Aduh. Secara tidak langsung anak pemajikan teh diracun. Aduh. Percaya ke Kang Haji mah. Najan utang punah kita tetep diracun tang. Ulah lah orang, mending lajo we kieu. Mending lajo. Gaya harap. Nuhun Kang Haji ah. Ber. Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri din. Yo. Budak teh sabriji. Nu hiji mah lalaki. Nu hiji deui awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pameureun sakola di kota. Ya, meureunnan boga bahasa keren. Mun aya Jang Ustad, aduh, mata urang kurung batok hirup era. Eta budakna teh bebeja ka Jang Ustad nya harita teh. Iya. Pah yang diri bonding gitu nih. Iya.
cek yang Ustaz teh naon nya di rebonding teh diluruskeun. Kitu lin? Ya. Harita yang Ustaz ini boga bahasa keren atau ti anak. Bahasa salat di masjid. Makmum masih kena pemalatak dengan mangga satu acara ngalaksanakeun salat para wargi saraya supaya diri bondingkeun heula wae. Atong dibeja-beja tukang aja. Eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge. Aduh. Salah nempat. Nu ngadang yang Ustaz abeh regreg. beres. Abeh regreg yang Ustaz buru-buru yang Ustaz ka Mekah buru-buru yang bisi tereh maot. Aduh, benar. Laksanakeun rukun Islam nu kalima. Aduh, mumpung aya kesempatan hirup. Sawah lega yang Ustaz mau isuk-isuk ini ke sawah. Tah balik di Mekah mah moal macul senang. Aduh, Macam alot. nama kemoal. Sarana hayang ka Mekah mah nyaring tengah peuting yang Ustaz tahajud. Tahajud, benar. Sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan. Surat naon? Gitu deh. Wih, surat Yasin 2 balikan. Surat naon? Sarang surat tanah. Pecakan hayang ka Mekah mah. Senang. Insyaallah Muhammad sul deui balik di Mekah mah. Naon sababna apan dijual sawahna. Senang, Jang Ustad. Balik dari itu mah senang, Jang Ustad. Ya kitu ya Ustaz sampai lah. Aduh, heula ya jago teh euy. Oh. Luar biasa ya Ustaz loh. Upi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya. Lah, ka Mekah teh tahun sabaraha. Wah. Insyaallah tahun hareup jang. Suka teh ngeus. Acan aja acan. Oh, Nikah hari bangun kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Unanu calik ira jari sangat timut putih. Kuli. Bumi menga baju mingkem. Amingkem. Ya Allah, moga-moga ya Allah. Gunungan abdi juragan Panu bin Datang karuhuna ye. Bintaro Bintang Murni deh. Sahanya Bapak Panu nya bawa deui. Biasa. Kresna dipayana asana pijuragan Abiasa. Mudah-mudahan aya dina kakiatan lahir batin dunia akhirat sehingga aya dina kemenangan gelutna mudah-mudahan. Karuhun teh beren. Karuhun Kang. Aya naon ya Kang? Aing keur dijampean ku kupu bus ngan can cilik atawa papatong urang. Heeh. Alah. Bawa-bawa dunungan euy. Bawa-bawa kacanir bangban. Ai cebet curelit. Bak. Diledo. Oh, tah ngalawan deui euy. Wah, Ngalawan deui hebat Panu. ngagurinyal deh itu. Alah nya cenah euy. Percaya. Jago jeung jago gelutnya cenah. Resep. Ningali Panu deuleu. Balik Tapi kitu ka ge. bangbaraan gitu peurupna. Maksudna mereka ngadagur carehamna arasoma. Eta teh Ngan oro kaya. Arasoma ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Atuh plos peurup Panu Dewanata. Ngan ukur ngakan angin. Pletrok. diteke. Peurup Panu diteke ku arasoma. Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen. Goblok sia celeng ya permen teh ngaceleng. Permen karet. Iya geuning permenna ieu. Mah. Ngahaturkeun semua pakces Gusti. Oke. Aya naon? Heula. Alah, ya urang babaturan teh. Ngatur geuy babak teh Gusti. Hak diterima. Aya naon ieu teh? Calik lur.
Kelana, bubengetan tapi ke percis Bangkok. Boleh ngatur kau semua waktu kau sih. Kok itu sora. Diterima. Oh ya roh, gitu. Kegerong Diuk. Beda kuat kan. Sada dalang emas. Oh, tetep ngomong tuh. Ulah sok di daun sakompet. Sakompet daun kan gitu belum. Disuruh uruskan jalan nggak hancur guys coba baca lagi. Diuk. Ayo naon diuk. Nangis kararumpul. Saya mulai hari-hari gitu eta kena negara paktena teu diigelan. Lebar. Eta kena negara pakte mun teu diigelan lebar. Lalai ka kapiceun lebar. Aya naon kana rumpul teh? Nggak hancurkeun semua baktos Gusti. Ditarima. Ditarima. Wah, teu acan arageung. Naon teh? Insya Allah upami tos segala deh mah ku abdi nama 3 ramuan. Naon sia teh? Naon ieu teh? Eta dunungan palai gurame. Lain gurame ditarima, sia ditarima. Hah? Maneh ditarima semua? Heeh, karek 3 ramuan. Lebar-lebar. 5 bulanan deui jigana. Parabna nu hese teh teh talus daun talus. Ampun. Lain saya tahu bonge teh tuh. Nakar pisan budegna sia eta. Tibu budak tara nyamung mun ngomong. Insyaallah bulan Gusti tapi dari puguh cai na panginten teu cocok di urang mah. Gurame teh duka kumaha barorok. Teu cocok meureun. sararuwing. Aing mah teu hayang gurame diuk maneh. Lah diuk aya 10 mah panginten. Aya ulah tenang anu gede nama namun pan eta mah kangge bibit. Geus gane goblok. Daun dulu teret. Sada nu adan. Cikene adan. Hawar-hawar adan tak jam sabaraha je? Tecan waktu. Lain adan teh nu nyarek sia. Waduh tuh sangka geus jam lohor deui. Mendingan sakonsepan waktu. Wayahna sararea ieu nagara dek ditinggalkeun ku dunungan urang nya ku Gusti Pati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha Gusti? Naon saha? Nu maot. Eueuh nu maot. Ya Allah. Ya Rabbi. Hari Yosua tuang Rama aya keneh bapak aing mah. Naon panyawatna? Gane goblok. Tah geus komat. Nggak gitu di kuku antep. Tuh untuk dibawa ngomong wae. Ini aya ngajejek aing jaga si eta tah. Teu bawa nyambung ngomongnya. Teu damang naon tuang Rama teh. Aya keneh. Oh, liper. Pingkeun wawartos ka abdi upami boh di dinya tak boga dulur boga baraya lamun gejala liper mah ku belut ya ku hanyiran atawa ku tutut ada eueuh nu maot bari nage his ku tutut Ulah kucang kerek. ulah waka ngadebat tutut eta teh obat mujarab luar biasa
cager eta mah. Haji turun ngan omat ngalana ulah dikepung kali neuk tutut mah aduh ampun anjing teh kalah neungeul di bejaan teh gane goblok geus magrib deui ya kahararepeun sing ulah tieun teuing ngararomongnya Lain itu tadi sakitu gandeng sakitu recok teh mo. aing nya hirup teh dibedakeun ku pangeran Dibedakeun kumaha? da disaruakeun mah cilaka atuh Da bedakeun kumaha sia teh da kumplit eta irung aya. aing mah dihararina wae ku jelema teh Naon wake dihareureyan Make dihareureyan naon? ini ka toko meuli radio nah da sangkilang weuteuh teu disada ya moal di sana si ada budak goblok Dari di sana tuh. HP mah eta mah ngageter ngan ulun ngomong ya halo tidak ulun ngalan atuh meuli TV gamarna we wungkul wosoraan depan manehna budak atuh ulah gusi manehna budak wis kututut liper mah kabina-bina teuing sia teh eta naroseun tadi teh dong moal lepat kututut da eueuh nu maot eueuh nu maot nu geuring ya pantes atuh ku tai mah kututut ai kabina-bina teuing sia teh naker budak teh potong di bawah ngomong tadi goblok geus subuh deui wae nya nu adan teh coba nah tere teh nya hirup biasa teh keneh waktu teh sataun gaul jeung si eta teh bese jeung oh sawios Gusti tong didenge si ieu mah nya di balong abdi seueur da bawa nyambung kan anakna mau ulah dialak karunya udah kana teh iya urang sarerea dek ditinggalkeun ku Gusti Pati nyaeta rek lunta ti ieu nagara wayahna urang di dieu anu ditinggalkeun sing ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun ieu nagara ciptakeun nagara jeung ciptakeun puseur daya anu kondusif hai kondusif teh naon Kang moya sia teh tam-tama teh nyaho kondusif teh nyaho kondusif anu sok jaga peuting geuning baju hejo hansip eta mah goblok sia teh ciptakeun anu aman tentrem siap Gusti sabab lamun karasa aman mah pan ku sarara ge nikmat beureunya oh kantenan damang we kututut mah dijamin cing kumaha ieu pikiranna si ieu teuing tah kitu ngan umat supaya engke kahareup urang ngabogaan sumber daya manusia anu berkualitas anak-anak maneh kudu sarekola anu handal dek kumaha ngajawabna tantangan anu bakal datang ieu nagara lamun teu dibantu ku sumber daya manusia anu berkualitas nu handal dibantu ku pendidikan berat ieu kemajuan zaman teh beki dia beki canggih kamu aja ayeuna mah geuning barudak teh geus paling terkena internetnya Gusti dunia maya ayeuna mah dunia maya beki dia bayangkeun
eta dunia maya teh internet teh baheula teh dipake ku Badan Intelijen Negara Batur. Batur. Ayeuna geus dibebaskeun di Batur mah berarti geus leuwih canggih, leuwih ti kieu. Leuwih ningkat betul. Heeh. Kitu. Aya di urang jadi bangsa anu sok tuturut munding keneh. Mundingnya pan dibawa ku garong ge cilik we. Nih. Is cangkangna mah ulah. Naon sia teh? Tutut. Kaburuyan lalawara teh ulah cangkangna mah. Piceun cangkangna. Seukeut teh ulah lalawara. Ceuk tarucingan teh macana makhluk naon? Doh. Anu manehna di jero cenah mamawa imah. Si oreng tutut. Naon cing? Tutut eta mah. Is tutut. Nah, sia teh jauh-jauh kana kasir. Nah, saha nu mungkin kasir belguk? Teungeut teh si goblok. Kesah teh. Abina-bina teuing. Ai kesah teh mah bener. Geura rarabdas kitu. Geus komat deui wae eta. Ih, mun aya ngadagore aing ka jeung eta tah. Tah kitu ieu. Bukan ada Nisa bener. Sok wayahna ta ieu meureun anu bakal milu ka itu ieu sorangan pikeun saksi urang mah urang sami jajab we ka perbatasan nagara sae tulan Gusti awios ku abdi di ala tututna mah lah aya geus teh ini tuh diantos di balong satolomong mah ieu ge keke jangan coba ngemer tetangga we tuh pikaguluhun ayeuna Gusti rupina ieu meuni kakara acek ye naon itu acek teh cing tanyakeun saha kitu urang mana ti mana nomor sabaraha nomor HP na nomor sabaraha tanyakeun nah ieu acek tuang rakan pikeun terewes nomor 7 kitu ya akang ceuk aing oge juragan panu ngaliwat matang boro budak ngora nini ngelepek atuh mah boro awewe lalaki ge kan ya ngelepek nini ka betar gelap adi dege teh tanyakeun saha kitu urang mana ti mana Satria kaulah nun kula Satria aduh nepi ka andalemi kitu sasauranana Satria teh sing ngaranna tanyakeun aduh naksir ngan hanya ka saeutik Satria teh ngahabet resep ngukut marga satwa buat teh ka akang teh anjir ka aing je wah henteu Kang ai marga satwa kitu porosotkeun sajampingna ku aing gunting kutangna kaja jauh diporosotkeun ajarkeun resep ngukut marga satwa cenah euy ka aing ada moal mainan deui ka akang teh aing dianggap kelenci akan mah marga lantaran alah Satria kaula cila kami saha ngaran pamidi persanten mengaran kaula teh Pandu leres aduh tobat teuing alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon Pandu Sutisna oke Pandu Suhendi Pandu ngaran leres ti mana kaula teh ti nagara Astina tobat ti nagara Astina nanti usir daya atawa kaula teh ti karaton nguningakeun kulan ieu teh putra mahkota wah Raja Astina putra mahkota negara Astina Raden Pandu aduh Gusti tobat teuing ya keur kasep geuningan ieu teh putrana Raja Astina anu berat beunghar keur kasep teh putra raja tanyakeun geus boga pamajikan acan nepi nah ka si Acek nepi ka merangsang gitu mah kan naon pot itu melong wae istri ka agan make ngelelan segala ka abdi ke nama hiji toh goreng bibir rek mah wae daekeun mah goreng bibir mah awet nah goreng bibir udah kaput we bibirna mah awet cemplak Oh. cemplak kena ge ti mana we ke dupi salira teh saha ngaran kaula leres Gandara
Gandara Suman Oman si Dodi Pak Haji Oman atuh si ngecap duit biasa Haji Entis ngeunjeu mah teh make pia Pak Haji nenek micin salah Alah ai eta nu tukang saha abdi nang disangka Aceh nang naon Pak Haji Agus nang Hanapiah kabin kesenian delik eta teh Pak Agus Hanapiah dan perfilman betul di Sparbud Jawa Barat di Sparbud Jawa Barat ada napi abdi teh Messi pemain Barca Messi teh abdi pemain badminton nu pangalusna Barca Barcelona di mana nembe wangsul ti Mandura mulih ti Mandura leres bade ya bade wangsul ka Astina nembe teh tos ti Mandura teh tos ngiring saembara ngiringan saembara atuh palinten para tos sareng saembara para anton aduh tuh geuning lain ti mangkukna ini teh ieu teh kumaha jeung nyiwit ieu kumaha teh nyiwit nyeri gini nepi ka bohak teh nyiwit nu kitu mah reng saembara teh laras dikersakeun kaula teh hasil ngagondol putri 2 dah nya eta Kunti Nalibrata sareng Dewi Madrim di Mandaraka aya 2 nah ada hiji Kunti nya kitu pangiten lalakona kaula teh kedah hasil teh 2 jadi eta pigarwaeun teu acan jadi bojo kaula nah margi kaula teh gaduh lanceuk gitu maksudna kumaha cenah kakasihna Kakang Dastarata kaula mah kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we moal bade ngalalangkungan rantosan pamilihan eta etika di Astina alah eta bener aya eta Kang teh teu hawak sanajan lanceuk nan teu ningali kumaha pamilihan lanceuk we hormat ketua hormat ketua neraka teh kapan eta teh lanceuk lalaki guru ratu wong ngatua karo kadang tua ci Itu cek kadulur teh. eta sasauranana andalemi dalemi eta teh lancah lanceuk guru ratu wong ngake pada kelingan pada keling naonan ya Kang atuh nah itu jelema ngasebrak wayah nu tukang nah eta teh kurang saeunan atawa kumaha da moal teu ka ebel meureun eta kecebrek wae kapan neurian atuh lamun kitu mah kaula tah nu mawi atuh den upami kangeng berita teh di nagara naon aden teh kaula ti nagara Prasajenar Priyogi abdi kangge raket naon eta mah senar atuh senar ieu mah plaza jenar Plaza mah toko meureun ada beda deui toko jeung nagara tuh senting binatur aduh kumaha ceuk mubajir urang ini tinitan teh atuh dah lain ti mangkukna ceuk-ceuk oge oh jadi salira teh maksad ngiringan saembara sae atuh ulah pugagnya lampah pugag lampah kumaha bade ngiring saembara mah tiasa bae tiasa naon kapan sih digeus-geusan istrina paratos kagono ku salira doh da kaula oge hasil kitu ieu mah supados walatra we bade ngahargaan kana lengkah salira angkat ti ditu ka dieu mangga teh teuing itu 2 putri kasangakeun wah ditamihan
dibikin ka saya teh ya agaknya naonan ieu teh Benar saya capek. Jadi ka sombong. batur dibikin ka abdi henteu Ayo ngingicrik tadi bikin tadi bare. aya abdi nutun-nutun henteu da aya naon lagi ka abdi kene nya Kahayang mah. nyaan dewek hirup teh dicuekin Nah ini goreng nasi pakaknya. syaratna nya syaratna mah kedah ngelehkeun heula kaula we kakara aing ngadengekeun dundungan ujug Ayo lagi kakara seumur ngingicrik teh kan. lain ujug abeh walatra Jadi sombong. di mana ngajodoh teh meureun moal aya gangguan Tidak ngunak-ngunak teh kage sama. eta teh banyol kumaha sanes banyol lamun kaula ngelehkeun sampean teh bade seren sumeren dua putri kasangakeun lamun kitu mah bagja tah kitu teu geuningan nanging sawangsulna upami salira anu eleh naon syaratna aceuk borohkeun aceuk borohkeun ieu buru-buru heug maneh elehan ku aceuk ke dibere naon hayang naon Borohkeun na si Ece na. ieu mah kadulur teh kitu ngadoakeun keok tarik bogohna teh awewe teh Panjenenkeun heeh lain nyaretos pisan bogohna nyon kadunungan. aceuk kumaha upami kaula eleh aceuk kersa dipasikeun heuh teu naon suka aceuk marido doakeun ayeuna cing eleh tah kitu kaciri ku kitu ge nya euy bogoh ca awewe cek dewek Ah tuh ku kitu ge akang geus katawis. da lain ke juragan pandu ka dewek Lamun cai iso mah percaya. siapa kadenge gerentesna eta awewe Wacana. mung cenah ka pandu mah juga kuuk dumeh ieu meureun melengkung juga kuuk Eta pada mahkota. Teuing saya tahu. ai manehna juga kersen Kakara. dindungan heureuy Ai kakara dudungan heureuy teh kan. nanti is Da lain tukang heureuy. Sakitu. lamun kitu sarana kaula satuju pandu mangga eleh anjeun dua putri bilih palai tamihna ta ieu tamahna ta Da eta teh. keur naon nu kitu pura ngaruksak batin Tapi kuda yang sumi. bilih imah bilih palai TBC mengatamih ku ieu pamih kitu sarana panu siap tenaga pikiran mangga tega lara tega pati tega satuju kaula aceuk wayah lamun kaula eleh nya doakeun ayeuna cing eleh Oh tuh. mundur ceuk pandu gula didoakeun cing menangnya sayang Duh, aya anjir iya Maihani iya yang jemput oke yang. ya ana we jang pakacing ku bogo ayeuna mah kitu awewe teh leluasan Awewe ayeuna mah ka era kan. Disumput-sumput Enak. Kan abdi yakin agan bakal kengeng kami tilu tong tilu agan bisa sekaligus tilu atuh apan dulur kaula teh tilu katilu kaula lanceuk kaula jeung Adi Widura Jadi walahtara. aya abdi maneh-maneh simut bikang dang delet tang tumila gitu tumila gitu oh sayang boneka butut maju panu wes pandor iya wes iya maju wes iya nah
dawala ieu teh saya marah dola. Yuk. Ngan ngarintangan we Moal garelo mah kitu. ngan ngarintangan we teu saurang. Montong cenah newo-newo panutan nu gelo teh. Mangasepkeun. Gan. Naon? Samat abdi. Kumaha nyamatna? Entis. Menipono. Entis. Panu Teu pirang. kaula sadaya-daya aceh cek aceh kau kayaknya aduh cuman dah aceh nu kitu teh lamun teu didoakeun ku aceh eleh mah moal kieu dah kami nyalahkeun ka aceh sing ridho aceh dibikeun asik aceh jadi jelema beunghar Aduh, ece jadi jalmi kaya kena. Pandu laula sadaya-daya kaula nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokeun kalayan bade nyangakeun pun lanceuk acek gandari alah jang tilu tah awewe Tilu sekaligus Kang Aboy. sakali init Ya kaboyong dah. duh Cing sopan. salana soek euy duh Pokoknya lain soek aing ge nyaho naon mejus ya udah beda melangir tuh. angin mun ka dieu mun ka meledos kieu hitut Mau dibawa combrang. aduh Deing sih. naon kabeukinan nu kitu alah Antena. rumaos akang teh tadi enjing-enjing ngadahar cang kudu buruk jadi anjeun teh rumasa eleh rumasa kalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kange kaula ge gaduh lanceuk Doh. kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh tilu nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura da Widura mah abdi aduh mudah-mudahan tong anu bungsu amit-amit Widura teh aya laguna Nah, kumaha ya? Widura elok bagaikan rembulan Widuri namanya Widuri, atuh Widura jauh-jauh. alah nah ya kan loga lagu teu becus euy Tapi nyari. Keun bae asal loba panggung we. tukang genyereng mah jebeng itu tadi leung keneh ngadengekeun timba cenah Nah, itu di pemitian we. jadi ieu teh lain kage salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula Dah, di dia awalna kaributan di negara Astina mungkin ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih kurakana Destarata. nyata ku Dastarata Jami Lolong Ponsonong itu kayaanana dugi kangke ye Gandari teh sumpah Doh, hayang loba anak ratusan leres. nyata hayang Malaspati katurunan Pandu kitu kayaanana Ieu ge. tina nyedotna cinta dedeuh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina
asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu iya ge yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan leres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi Patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning leres kitu ieu Gandara atana Pisuman numutkeun riwayat tina Mahabharata ya akang nya an ajen nu jadi adi kan jadi lanceuk wow moal aya Gusti Pandu makulan eta sanajan Dewi Kunti Dewi Madi ngagabrugan oge can waka ditarima beres meureun can bisi meureun dingin we da can aya kapilih ku lanceukna sumuhun panerikeun geuningan kumaha teh Suman aceuk kaula bade laporan ka nagara yen aceuk parantos kagungan jodoh niat mah kaula milarian jodoh teh geuning aceuk anu langkung ti payun doakeun ayi Suman aceuk di negara Astina yakin niat negara berat beunghar buru di joro boro dipantong layar di tengah imah buncile itu baduit pasti iya anu bakal nuruskeun jadi raja mudah-mudahan aceuk sakit rupina mangga bade langsung ngiring ka Astina anjeun Gandara kaula mah bade wangsul heula we ka Plaza Jenar bade nguningakeun kalayan laporan ka Kangjeng Rama atuh wilujeng salam baktos seka tuang Rama wartoskeun ya ka Kangjeng Rama mangga mana itu nu sapalihna mangga pot lan tepangkeun ieu Gandari sareng Kunti sareng Madrim mangga neng pale ditu neng ya akang kitu riwayatnya euy sumur mata geuningan bibi masa ada sok ngupingkeun kiai heeh oh percanten bibi saur kiai cenah kumaha teh bibi sok kadenge qad aflaha man tajaka naon hartos ha didinya domirna teh kana hate oh nuduhkeunna teh jadi bagja pisan hirup di dunya keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena bener bibi borokan jadi si horeng eta teh babasaan teh universal nyai oh sumuh tong borok keur manusia heuh mobil oge pan ai kotor mah kabilatorna geuning gerejed moal bisa maju geuning heuh jelema ge kitu sarua malah ku goreng hate mah moal bisa diubaran ku salat moal bisa diubaran ku zakat puasa mau ngahaji bener sanajan eta dilaksanakeun tapi tetep hatena goreng moal ditarima moal bener sumberna na hate da sumberna mah geuningan kudu balik deui ka fitrahna jelema mah nya kana kebersihan teh kana kebersihan hate teh sumuh malah dijamina oge pangbagjana pangbagjana hirup di alam dunya hodengekeun heula atuh apan sidik kita tadi oge ngabejaan bagja hirup di dunya lamun geus bisa ngabersihkeun hate nya eta pan sumberna teh na hate sumberna dina hate sagala rupa oge sumuhun ulah nya aji teu disaha-saha anu bersih hate mah bagja we di anu bersih hate mah dirabu di pangku anu goreng hate mah da kaituna ge bakal nete semplek dincak semplak kitu salah kieu lain tunggu di parucat tang dirumpak nya picilakaeun teh nu kitu picilakaeun kaituna ge nya benar bibi aya ku bagja bibi peuting ieu panggih jeung kabogoh saha di bibi hah kabogoh teh saha iteun teh Joboga kabogoh loba takang oman di Sidodadi Pak Haji Darkim Pak Agus Lioban Bantis Kang Pilot Kang Robot ngarukan Kang Dayat Apih Romantis Kang Aan Pemda kabogohnya wungkul Talurah Cijengko kabogohna Talurah Cijengko kabogoh bibi
kades ti sampih urut pepotonganan mata aing mah kasohor datang ka lemur teh sok disebut tuh cenah si logor itu si gobra ngaliwat pajar kita tuh si gobra si warasaan ngaliwat kades si sampih non teh burukan teh pepotongannya Pak Abun Kang Ade Suhaya non teh Ade Suhaya bener Apih Dono eta RW Nana Bapak Ojang Pak Ojang Baki Bupati nya kumaha Pak Ojang Suen marukana panggih jeung bibi teh sok teh Bapak Wakil Bupati keur meuli seureuh nawa ke meuli seureuh Pak Ade non teh pusat hitan teh eta teh nya di Pagaden Pak Haji Muklis paingan nutur marukan loba ka bogoh nyai mah parewenana teu Lebak Siu kitu-kitu wartawan loba nu ngicilik-ngicilik ka bibi mah Pak wartawan Wahyu tah heeh ti media Jakarta Pak Haji Dadang Metro aya burukan ketua PWI teh ka bogoh bibi teh eta teh marukana baheula keur ngora bibi teh sok dipoto bugil baheula keur ngora teh sok dipoto teh cangcutna we bungkul heuh dina popoean paingan Kang Wahyu di media Jakarta yang ieu wae Kang Wahyu non teh marukana teh Kang Dadang ai bibi keur lempang teh sok dipoto bujur teh heeh dapang gede na salemur bujur nyai hari paingan subut si jubleg mah marukana tah nepi ka ayeuna Haji Pepen ti Tangulun kapeletna ku bibi teh nempa bujur Kang Opik ke buah dua teh kapelet nya Haji Wahyu menurut ti Majalengka ka dieu nutur-nutur Kang Opik foto buah dua apa di bela Kang Opik foto buah dua ka dari malahan loba nu minta nomor HP ka nyai Allah eta Pak Haji Omon ABDR minta nomor HP ka nyai ngan teu boga HP teu borah nomorna HP-na ge teu gablek nya Pak nya Waom radio nuansa teu nutur-nutur Waom radio nuansa subah aduh wilujeng ngadangukeun ye dina radio na sewang-sewang sumuhun ti band pasnya ti band pas kulan nya dina raraga hari ulang tahun Kabupaten Subang anu ka sabaraha teh 64 anu ka 64 anu Dirgahayu Subang Dirgahayu anu dipimpin ku Kang Arul tamu Kang Arul nya anu ais pangampihna tadi geningan aduh sadayana desa nampi hadiah laras tina kagiatanana kantenan nya sok tingkatkeun prestasi desa masing-masing Allah laras supaya leuwih maju kumaha carana tenan laras kudu leuwih alus poe ieu tibatan kamari nya tah eta disebut ditingkatkeun teh jadi hartina ngaronjat dina sagala rupana kreatif produktif jeung sajabana laras terus kamu anu mimpina ayeuna Pak Ojang aduh saurna Bapak Bupati mah mudah-mudahan kayak musibah mudah-mudahan nya sing salamet we sing enga mulih deui ka jati mulang ka asal deui wangsulkeun deui kana kabersihan hate nya laras sing sehat we kulana yakin ai ngaran-ngaran hukuman teh eta teh pitulung laras nya eta ditebus ulah leutik hate sing gede malahan sing lebar manah we urang lamun dibandingkeun jeung kaprihatinan Rasul wah jauh keneh wah atuh dicaci dimaki dianggap nu gelo jeung sajabana sumuhun dibaledog ku kokotor wih dakwah teh mulih dakwah teh ayeuna mah balik dakwah teh menang amplop gede kulana dibayar baheula mah Rasul mah ieu mulih dakwah teh ditaplokan ku teh onta meledogan marukana disebutna ke jelema Allah disebutna jelema Allah
dina sadar di dieu sumohon kulan romantika kahirupan nu aya di dunya teh kudu kaalaman ku jelema sewang-sewang laras gumantung kana lalakonna sewang-sewang sumohon sabab setiap jalma ieu meliaran jelema lalakon beda-beda lalakon terupi-rupi pengalaman terupi Nyai sumohon aja kitu keun sabab aya jelema hirup keneh mah aya ieu aya jatah pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun mudah-mudahan atuh kulan ece nya kitu tah ieu nya laras kulan wilujeng ya kasadayana masyarakat Subang laras anu dina waktos ayeuna sasatna dipieling alut-alutan antenan nganuhunkeun ka pangeran hakikatna sumuhun hempak merbayaksa ti sadayana desa sararumping sa Kabupaten Subang laras kalihna ti eta gubernur Sabalemur gubernur nepangan masyarakat sabudeureunan Jawa Barat Pak Aher anu kasep ayeuna mah zaman singkatan geuning naon nih Pak Aher Asep Sunanar jadi Asun oh disebut Asun Asep Ana jadi Rebeh disingkatna teh Berkis iya kalah karena sungut kain ngaran Ukat jadi robot disingkatna jadi Aher teh eta teh Pak Ahmad Heriawan Pak Aher teh gubernur Jawa Barat Bapak urang sararea sa Jawa Barat eta teh papayung Jawa Barat nya eta dina raraga sosialisasi pangwangunan prestasi sapanjang janten gubernur anjeunna sumuhun naon wae pangwangunan anu parantos dilaksanakeun anu teu acan pan dikeureuyeun teu bertahap nya teu bisa sakaligus mode Pak Asep mamimpin teh mimpin naon Pak sakotak tapi salawe negara ai Pak Aher mah pan sa Jawa Barat ngaran-ngaran komo ai di kota mah geuning heterogen aya namanya penduduk teh rupa-rupa padat rupa-rupa adat rupa-rupa budaya rupa-rupa karakter alhamdulillah di Subang mah geuningan ieu ku ayana Pak Ojang bertahankeun budayana sumuh anu dina danget ayeuna sasatna digelarkeun pagelaran wayang golek sasarengan sareng gubernur Sabalemur gawe bareng nya eta bisi nyusup budaya-budaya deungeun lain bisi deui geus nyararusup ayeuna teh budaya-budaya teh geus narobos ayeuna teh kaula urang bertahan we urang mah teu kurang budaya di urang mah heeh malihanan dalang teh seueur di dieu teh di Subang teh wah dalang uju teh di Subang aya nya dalang sano aya nya dalang uju aya malah dalang uju make bade ngiring binojakrama Jawa Barat anu disesepuhan ti Pepadi Kabupaten Subang sumuhun pangongkosankeun Pak Ojang tah patandang ti Kabupaten Subang mudah-mudahan cing menang amin oge doana ka masyarakat Subang amin nya patandang ti Kabupaten Subang dalang uju doakeun cing hasil ngabanang bokor kancana amin dina binojakrama eta tak kitu Nyai sumuhun kula mudah-mudahan eta sate buah dua ka dieu ngintun patata alhamdulillah nuhun aji katampi satena nya apih barjan ayanya heeh nuhun ulujeng tepang Kang Mamat Wanareja aya nya RW Nanang Lebak Siuh tah api angkun akang aya api angkun heeh di samping teh nuhun satuan lalu lintas Pak Omon ABDR aya ngalih saurna teh Kapolda nya heeh balik dewe ka dieu kitu ka Kabupaten Subang nya ayi tarompet aya wilujeng Subang maju Subang gotong royong nya Wanaya Group layung Wanaya Group aya ka seniman seniwati Kabupaten Subang sok tingkatkeun
kreativitas urang sadayana Sae Neng Layung Sumping Suping nuhun Kang Dadang Wanasari aya. malihan ieu juru kawihna oge urang Subang ieu Neng Nunung Nur Malasari urang Subang urang Tegak Kalapa nya nuhun Asli. nya CP Pul da aya aji kulan kasadayana we nuhunnya leres waja non teh wajah tidis sesepuh ti disebut par aya panunung aya panunung Sobari saparakansa wilujeng tepang dina wengi ieu nuhun Aki nuhun Umaran. Lurah Aki Ubaran Ya, Lurah Maman Cijengkol da aya Palurah Maman nuhun Cijeng tadi kabogoh bibi teh teh eta Lurah Maman anu merkosa aing baheula di kebon teh Di kebon sawit. Jeganes di sampi teh aing keur umur 12 tahun teh diperkosa di kebon teh aing di kebun teh umur 12 tahun teh geus blong geus eueuh reman aing teh geus eueuh cacang kedan heeh tah kitu aji sae didoakeun masyarakat Subang sadayananya ti kawit ais pangampihna sumohon beh dituna ais pangampih Jawa Barat Pak Aher paher miwah ti Disputpar Jawa Barat Pak Nunung Pak Aja saparakansa sing paranjang Yuswa arageng milik sadayananya oh sumohon nya sakitu ti bibi assalamualaikum Waalaikumsalam ya akang abong kena naon akang pinuh ku didikan jeung atikan oh katenan budakna soleh budakna budak soleh soleh Raden Pandu kayung yun tamu budak teh neme teh kumaha kulan ka ibuna karakana ka para pini sepuh sadaya Sungkem heula. sungkem doh pada ngusapan pada ngadoakeun eta mana pugu budak eueuh carekeun eueuh carekeun teh juragan Pandu teh ti budak ti murang kalih keneh ge kulan daek peurih ongkoh budakna paingan peurahan atuh nu matak ayeuna hirupna teh peurahan we sumoh sarengkak saparipolahna teh laras tah di dieu pentingna didikan teh jeung atikan sumohon war pangajak kasadayana laras dina ngeunaan pendidikan kumaha diolahna ieu sumber daya alam lamun ku jalma-jalma anu teu berpendidikan atuh katenan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula akademis naon bae da rupa-rupa ieu teh piduiteun teh anu aya di lemah cai urang moal sangsara sabenerna mah moal kang hah moal asa urang nyaeta kari sumber daya manusia anu berkualitas asa daek mikir urang tong borok kitu dina kitab oge pan genep ayat 830 genep ayat eusi tungtung ayat sumohon untuk orang-orang yang berpikir betul anu berhasil teh anu berhasil teh nu malalikir geuning euy malalikir jeung loba kadaek eta loba kadaek ya kerja keras tidak mengenang lelah tidak mengenal lelah Beres, Kang. ya kulan di alun-alun Pemda teh Kabupaten Subangnya sumohon kulan dina raraga gubernur Sabalemur laras kalihna ti eta pokona pisannya eta Milangkala nu kagenep 24 Kabupaten Subang anu kagenep 24 Dirgahayu Dirgahayu kulan reueus akang laras seueur budaya-budaya nu aya di dieu anu penting dilestarikeun katenan pikeun mertahankeun budaya urang heuda kasohorna negara urang teh euy lain tina teknologi lain tina militer tina budaya Kang urang mah nya komo juru kawih Subang mah aralu sorana di dieu mah gudangna juru kawih gudangna mode nya mode neng aya sangarna yang nya di dieu mah mode neng layung pan sileung apa teh aya sangar di dieu teu acan sangar naon ya sangar di dieu teh
Ayah sangar tari di teh sangar seni sangar seni akang mana bieu oh Pangnangan kan. alah dah sangar juru kawi aya Akbar Bakti hah tahu bener sangar seni nyentrik nyentrik tuh sangar seni nyentrik production di Soklat sama Subangnya tercaket Nandang Nugraha nuhun ulujeng tepang kreatif barudakna euy wah nya kreatif Keur mah gudangna seni mah teh di dieu mah. nuhun ulujeng tepang kasadayana ieu nya ulah selaras kantun sinkron sareng pemerintahanana laras ai sangar nama geus aya gini duh Atur ngabina. oh Ngabina nya. atuh dalang uju ayeuna jadi patanang di Kabupaten Subang ke kaping 20 genep 27 28 di Kabupaten di Bandung Kabupaten Bandung tempatna Kang nya mudah-mudahan cing hasil didoakeun amin udah anu kitu mah papangi-pangi ajang lamun pangi keur si ujang teh wae urang mah sing alus sing mikir urang ya lan teu acan sumping Pak Gubernur Acan. menuju di perjalanan mudah-mudahan selamat pantes malam minggu macet euy macet Kang teh di ledeng teh oh di ledeng teh macet eta pan muka MTQ ieu naon naon Kang MTQ naon MTQ sa Jawa Barat laras tingkat Jawa Baratnya Di Karawang. tuh pan dina MTQ ge aya ieu nya aya dina dalangna aya anu disebut Menuja Kerama di Jakrama nyaeta kerama teh kawin kawin ngahijikeun Mohon. ulah nepi ka dalang jeung dalang teh baheula mah silih teluh laras Dalang salong ya pan silih telu. panayagan jeung panayagan nih wow palolontong datang panayagan nalajo teh naon rek banding-banding tuh nganggap enteng nih ke batur teh awas ya alah alu mampah ngeprek soder merak ngiping sosoderan tina gendengane pun gawil arti Allah cimana wae siling apa cimana wae nah ada deka tita tadi ke di dieu ngajentul lain eta teu melang dunungan angkat ka dieu ka Medan beda perang bari dihina batur dihina dicaci dimaki keca ku batur beak bersih dihina teh Sugan aya hariwang, sugan dunungan urang maju ke Medan Sumatera Utara dan Manalaga gitu sia kunyuk Medan perang Medan dan Nalaga leuwih ka Sumatera lain-lain da saya. cing kumaha ieu kira-kirana kira-kirana kumaha heula lajoan ku sileungna eukeur menya dewe kudu ngaramah oh dari kira-kirana nu meunang nu mana nu meunang mah nu teu eleh sing balik penguin ngomong cing doraka sia goblok kakolot teh eta mah da kudu pugu jawaban dia da kudu ngeunahkeun dengan hate da kudu kacekal jawabanna Daudi teh ngomong kitu teh tina kamelang ece tina kahariwang akan ai bapak hare-hare pokok amak nya sok pujiekeun oeng-oengan teh kenya tutungkusan teh kayaknya Tanyakeun ka tukang goong. Pak jelema teh ngararomong tuh Kang pilot Kang pilot buru teu na semar teh lain ku orai kadut ku ilmu komo cek abantis sok pujiekeun oeng-oengan teh kenya jang doa mah panti memeh init oge sing meunang duanana tuh udah ngomongnya tepi ke yang hartian ngepret teh ka aki-aki tepi ke hartian lamun batur mah ku aing jauh gebro Tonyo kolot gitu. mana nu eleh na make kudu meunang duanana da kudu anu eleh bener sing meunang dina ridho Allah jang Eleh nu menang. ngaran-ngaran menang dina ridho Allah mah nu eleh lapang dada nu meunang moal nepak dada wah Ari kolot Kang. hate jang tenangkeun jang tangteremkeun ajegeun babarengan jeung aki-aki mah lain eta ya teu tentrem aing hate
Kalah kau pergi goncang. Kemana si Dawala Jang? Ya, Kang. Alah, naon di akang itu tadi mandear. aya nu ngajual HP euy. Dibeli ku akang. Dibeli ku aing pengen jerona teh kosong. Kesingna wungkul. Nah, si teh HP dibuka teh di jero teh baterean, segala rupana kosong we. Mun urang Dibayar. mun urang membuka. Nu ngajualna budak. Mun Cenah dititah kudu diiket. Kulan ceuk siang. Digeuleuh teh aing kasih cepot aduh. Nah, tapi lain nipuna teh kadulureun. Eta suuk sapincuk. Cangkangna wungkul. Nikah riwangeun Kang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cayuna jaya di darat jaya unanu jalik ira jari sang timut putih. Kuli. Yumi menga baju mingkem. Amingkem. Ya Allah, moga-moga ya Allah. Gunungan abdi juragan Panu bin Datang karuhuna ye. Bintaro Bintang Murni deh sahaja Bapak Panu nya bawa deui Biasa. Kresna dipayana asana pijuragan Nabi Asa Biasa. mudah-mudahan aya dina kakiatan lahir batin dunia akhirat sing aya dina kemenangan gelutna mudah-mudahan Karuhun teh beren. Karuhun Kang. Aya naon di akang? aing keur dijampean ku kupu bus ngan bisa ceuli atawa papatong urang heeh alah bawa-bawa dunungan euy Bawa-bawa kacanir bangban. ajebet curelit bak Diledot. oh tah ngalawan deui euy Wah, ngalawan deui hebat Panu ngagurinyal deui itu. alah nya cenah euy Percaya. jago jeung jago gelut teh mah Resep. ningali Panu deuleu Jangan balik tepi kitu ka ge. bangbaraan gitu peurupna maksudna mereka ngadagur carehamna arasoma Eta teh ngan orang kaya arasoma ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil atuh plos peurup Panu Dewanata nganu kurungakan angin wah, pletrok deh diteke. peurup Panu diteke ku arasoma Panu ngajeret teh ka tukang bari ngagelom permen goblok sia celeng ya permen teh celeng Permen karet. iya geuning permenna ieu mah alah pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep we da dina otak ngapalkeun ayeuna apal isuk poho Bener. lintang tikang ngagupay ka barudak ngora Ari kahayang gede ini sekolah. heeh dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngancing sadar si laing je cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang je jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh geura ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak we terus heeh tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modder abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar
nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling tawaf gitu kan ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling hirup mah dina wujud urang gerepek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga nu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gemleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum ai maksudna kan Talaga Arum teh pancuran teh hartina kokocoran bener pancuran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rezeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat silih jungjungkeun silih bere tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh bakatut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun
keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing awe ambek lamun ambek lain semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya meuli hate teh ka aing sia teh tong sok kitu sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pamajikan geus teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di Jakarta 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh sarua teh hartina mah dah gitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeun mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaytuna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya heueuh agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut da di hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah
naon pangkat tukang beca sarua nu matak ka deui sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula itu pan gitu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy nya ayeuna mah kupat leupet tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan king ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung bapak geuning teu balitungan bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy